Karumpul ka dieu euy. Ayo, karumpul. Kurang dari 24 jam. Urang kudu geus parkir di bumi. Tuluy, siap-siap ngelakukan invasi gede-gedean di bumi. Bumi kudu jadi milik aing. Hidup Jokowi, merdeka. Luar biasa pemimpin orang. Luar biasa. Punten pamimpin. Kunaon bumi malah jadi target invasi urang? Kunaon maneh nanya kitu? Hah? Geus mulai ilang rasa cangcaya ka dewek. Hah? Sanes kitu pamimpin. Cuh. Lamun sakirana maneh geus teu sahate jeung kami, mending ge wih. Lain gitu, tapi abi menang info terbaru ya. Yang bumi teh keur kisruh keur kacau semerawut ku urusanana. Moal kitu urang turun ka ditu malah nambahan masalah ka maranehna. Sabarodo teuing. Erek balangsa kabeh oge da lain urusan aing. Nu penting mah cita-cita kudu laksana. Teu hayang aing singgah di hiji tempat babarengan jeung nu lain sabangsa jeung aing. Jadi, begitu invasi dimulai, urang kudu siapkeun tanaga jeung pikiran. Sabab aya beja ieu manusia teh jara ragoyo. Bener. Tapi areleh warta jeung banda mah. Teh saeutik dulur jeung dulur silih ngagubrageun. Teu pira tibang parebut banda anu teu sapira. Rela mengatkeun tali silaturahmi anu geus dijalin sakitu lilana. Oh, jadi maksud maneh manusia gampang ditipu ku harta jeung banda. Gampang atuh aya bisa ditipu ku harta jeung banda mah. Karunya pamimpin karunya. Aya bagian bumi nu lain anu keur kasusahan akibat bencana alam. Kade sia teh ngomong teh. Alam mah di baheula geus terjaga jeung teratur. Moal pati-pati alam murka goblok mun eueuh nu ngusikna. Loba nu kena bencana malah nyalahkeun cai, taneuh, angin, seuneu. Baradag mas taka lain mah ngarumas kana laku lampah leungeun-leungeunna. Aing geus meunang dampak alam nu disalahkeun. Cilaka barudak, musuh kedeung deui nepi yo. Tuluy kudu kumaha atuh teh? Nya atuh dilawan nya nanya keneh wae. Bisi rek main strategi supaya mirasa seutik mah tuh. Strategi. Bener. Geus terlambat ayeuna memikiran strategi mah. Nu penting mah ayeuna begitu ngadenge musuh parkir, urang kudu langsung gempur. Aduh gempur we. Cuma ngeunah bisa hiber. Nah arah aing coba ge 3 bulan dikerem ini goa. Jaban dilatih henteu ku maneh. Mikir atuh euy. Kumaha coba ge sabar heula. Heuy, ka dieu heula euy. Aya naon moy? Yao, jiga nama musuh euy. Coba ilik itu. Mantong ge sorangan sih mah. Tah, kege butuh ge balik deui geura. Hah, kemarana bebenyi teh? Boho aing kok teu barisaeun hiber. Aduh, ieu mah. Ngadoreksakeun banget euy. Nah, balik deui euy. Lawan musuhna tuh jagoan. Hampura aing loba pikiran dah. Eta teh loba musuhna. Nya loba goblok da sok umateun di baranjut kabeh ka dieu. Emang kemarana jago nagara teh meuni eueuh soran pisan euy. Teu cara keur aya kahayangna. Cek aing geus jara di Marawu gada gitu nya. Geus aya langsung berangkat lah. Hayu, make naon berangkat make naon. Lalaunan euy, aing nyorocan tueur euy. Aduh, mantap euy.